kaula teh kawin jeung nu geulis anak raja. Kaula meunang ngaran maneh teh hayang ngundang ngabejaan ka maneh. Teu sanak teu baraya kudu ngundang ka kaula. Ih, wayahna onangan ka kaula. Malah mun bisa mah ayeuna onanganna anjeun ka kaula. Sing karunya ka kaula teh kawin. Kula ngajar ke Raden Sukma mani maksa anjeun kula kudu onangan kunaon kaula. Ieu Raden Sukma. Lamun onangan kue moal ditarima ku kaula, kula geus teu butuh ku kue. Lamun onangan ku duit pilihan juta, kula geus teu butuh ku duit. Onangan ku baju teu butuh ku baju. Ku samping komo, ku iket komo. Ieu mah kula butuh wayahna onangan anjeun ka kaula ku sirah anjeun. Wayahna salah dirin Raden Sukma rut birim pamuntuna kula ngejar ieu teh kula ngejar ngalilak pohara majar meneng-meneng lara yatimira majar meneng-meneng lara yatimira satria Sanang Batara gitu mencara wayang waduh meni acara pet bumi jeung langit ku Cek Jaya Sukma ngahina bener mana di mega mana di dasar laut mana anjeun dieur kedeung ku letah tekulangan. Mana kaula inget ka pamajikan kaula anu hayang daging mayangan katamah-tamah kaula nepi kalabah kudu ondangan lain ku kieu kudu ku sirah kaula bangsat kula ngajak nyerek dek perang jadi pak kala dirin ieu manahong jeung Raden Sukma silih seret diluwung anu sakitu poharana sate hewan dugi karabeng sieun nunggu anu kasehat. Padahal lamun dipapai-papai eta teh dahuan kayaknya. Ieu poe tanggal 30-nya. Ana diseret siling seret pala sadere geus kitu apes Raden Sukma Gusti. Jadi sampeanana teh nyelap kana akar. Ana nyelap kana akar teu bisa ngejak Raden Sukma ngarubuh di dinya gerwak benang sirahna. Manuk pating kocea barang ningali Raden Sukma parantos ngagojod. Tadi manuk manising ariring kulantaran sono kanu kaset ayeuna tega temenan dugi kalabah kapak deui. Ngagojod jasadna sirahna parantos digegemol ku si manahong. Si manahong sirak amal-amalan bungah saya hinggana nu geulis jadi papanganten jeung kula. Kala dirin sakabeh hajat pada geger manahong mamawa sirah Raden Sukma. Barang ningali ieu si raja bingung bener-bener mamawa sirah. Allah cek raja cilaka bukti neng coba tingali ieu sirah Raja Sukma teh naha bener ieu barang ditingali ku eta nu geulis dugi kalabah kapaehan Gusti teu sangka make eleh diritan Ari abdi mengayakeun saembara kitu teh panana teh moal kudu moal kapanggih deui dedes deui eta nu geulis nyucur cipanen berang kalawan peuting eta sirahna Raden Sukma dipetene kalawan dierkeras hiji benda anu dipake ka dedes dipake ka nya sare telesot kacai ka mana telesot seolah-olah dijieun boneka ku eta nu geulis. Persis ieu nu kapangih dina impian teh jalmine kumaha ieu alasan aing ka si manahong.
anu akhirna ieu nu geulis bingung saya hinggana Gusti mamaku maha alasan ieu anu akhirna tegas kitu pitulung tinu kawasa eta nu geulis teh di jalanna ieu aing nek alasan tempo wae kana sabulan manahong negor Gusti raya kawin ieu cek nu geulis mama carioskeun we tempo abis sasasi heula anu akhirna ieu nu geulis tempo kana sasasi teu naon-naon cek manahong geus waduh iraha ieu kawin ieu bukti sirah Raden Sukma tempo ayeuna sabulan uluna ieu riwayat ieu uluna manahong anu keur nunggu nu geulis kitu keneh anu keur loba rupa-rupa alasan sacaritakeun jasadna Raden Sukma jadi kembang hiji kembang rupana 7 rupa jadi kembang rupana 7 rupa seungitna abar-abaran kaunggal nagara kaunggal kampung ayatu aneh sakemang mah seungit-seungit teuing dina eta kembang aya ngaranan Kembang Cangkok Wijaya Kusuma uduh geger jelema kabeh kulantaran ngadenge seungitna ieu kembang tunggal nagara tunggal kampung tunggal mana milarian eta kembang kapanggih nama eta kembang teh ngan lamun nek di alang ngaleungit disugruk digali nepi ka jero sakumaha sumur besi 16 bumi selek deui jadi deui tadi gigir girasna eta kembang diintip loba jelema nu bararima cipti kajauhan gitu buruk mah eueuh jadi onar sadaya onar sajajagat aya ngaran kembang rupana 7 rupa ngaranna teh Kembang Cangkok Wijaya Kusuma anu akhirna kulantaran gegerna eta si kembang kumaha dulur aya kasempetan eta nu geulis cek nu geulis barang geus mahi kana sabulan neng iraha kawin cek si manahong Kang sebab kawin teh kudu make papaes barang-barang perhiasan makadanan ayeuna mah abdi mah kieu lantaran panganten mah kudu ngabogaan kembang wayah we aya bejana kembang anu pohara teh seungitna alusna Kembang Cangkok Wijaya Kusuma lamun bukti eta kembang isuk pageto hayu urang kawin aduh geus aya deui bae halo, ya aing mah hitut manten ya. Tadi menta sirah Jaya Sukma, ayeuna aya kembang nu leuwih alus jeung papanganten, tapi aya benerna oge panganten sok make kembang. Nu geulis doakeun ieu kularek nyangan Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Jadi anu akhirna si manahong oge kaleuweung deui melari Kembang Cangkok Wijaya Kusuma anu dipake geger ku unggal jalmi. Ari seungitna meuni ngadalingding seungit ka unggal kampung ka unggal nagara aya rupana teh 7 rupa. Geger sadayana. Teu kacaritakeun anu keur milarian kembang kacaritakeun Bapa Raden Wijaya Kusuma anu hulang-hulang berang penting ibu hari abdi teu kagungan rama bu teu aya kaset tos pupus Bapak anjeun pupus di mana pupusna bu mun kuburan teh kuburanana di mana bingung ibuna kumaha atuh patih ya anak kaula teh berang penting nanyakeun bapa ulah dipasihkeun bu ulah dibejaan bu wah bahaya bu bahaya ya mun bejaan ya aduh paur Gusti Raja eueuh ieu putrana eueuh sahan jadi dodol di ieu nagara kasep teu kuduna naroskeun bapa den Bamang teu bisa ngajawab lamun anjeun nanyakeun rama